Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Tepang deui sareng Bapak dina ranget ayeuna. Ya, kumaha kabarna adik-adik sadaya? Ya, mudah-mudahan adik-adik sadaya sararehatnya di mana wae ayeuna. Ya, satacan urang kana materi. Nah, di dieu adik-adik bilihna aya nu tacan kenal sareng Bapak ya. Nami Bapak ya sejanepangkeun namina Cahyadi Eshum ya. Bapak ti SMP IT Miftahul Ihsan anu dumukna di Situ Batu. Nah, dina danget ayeuna urang bakal ngabahas ngeunaan materi ya. Materina nyaeta Kampung Adat Sunda. Nah, sakumaha anu ke bakal urang diduhikeun atanapi ku Bapak diduhikeun dina Kampung Adat Sunda. Nah, satacana urang bahas heula ngeunaan aya di dia kompetensi dasarna. Nah, kompetensi dasar anu bakal urang bahas nyaeta aya 3.2 ya, nyaeta mengidentifikasi isi teks deskripsi tentang Kampung Adat Sunda dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, jantan sataacan urang kana materi urang diajar mengidentifikasi ngeunaan isi teks dina Kampung Adat Sunda. Nah, anu poin salajengna di dieu aya poin 4.2 ya dina kompetensi dasar. Nyaeta menyajikan secara deskriptif ya, baik lisan maupun tulisan hasil analisis tentang pengamatan terhadap Kampung Adat Sunda dengan memanfaatkan berbagai media. Nah, tadi mah tangtos urang mengidentifikasi, nah urang ayeuna ke diajarna langsung karena menyajikan secara deskriptif. Nah, aya oge tujuan dina pembelajaran ya dina materi ayeuna nyaeta setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami tentang teks deskripsi Kampung Adat Sunda serta menyebutkan beberapa hal yang berkaitan tentang tradisi Sunda. Nah, eta tujuanana ya. Nah, kanggo pedaran di dia aya ya pedaranana ngeunaan karangan deskripsi. Nah, nyaeta karangan anu ngagambarkeun hiji hal atawa barang saujratna kalawan miharep nu maca ngalaman atanapi ningali sorangan hal atanapi barang anu keur digambarkeun dina eta tulisan. Nya eta ngeunaan karangan deskripsi ya nyaeta pedaranana. Sedengkeun nah kampung adat nyaeta kampung anu masih keneh pengkuh nyekel adat jeung cara karuhuna. Nah, eta nu dimaksud kampung adat ya. Nah, katembong tina adeganana kahirupan sapopoe masyarakatna jeung sawatara upacara adat anu maneh dilaksanakeunana. Nah, eta ngeunaan definisi atanapi pengertian tina kampung adat. Nah, di dia aya sababaraha contoh ngeunaan kampung adat anu aya di Jawa Barat ya, khususna aya naon wae ieu ya kampung adatna. Anu kahiji aya Kampung Naga. Nah, Kampung Naga teh ayana di mana nyaeta ayana di Kabupaten Tasikmalaya. Anu salajengna Kampung Pulo jeung Kampung Dukuh di Kabupaten Garut. Ya. Kampung nu salajengna di dieu nu katilu aya Kampung Kuta. Nah, di dieu ayana di Kabupaten Ciamis. Nah, terus nu kaopat aya Kampung Cireundeuk. Nah, Kampung Cireundeuk ya lumayan tebih ya. Lamun ti Banjar mah. Nah, ieu ayana di kota Cimahi. Nah, nu salajengna aya Kampung Kasepuhan Ciptagelar. Nah, ieu ayana di Kabupaten Sukabumi. Ya, nu terakhir di dia aya Kampung Mahmud, ya, Kampung Cikondang jeung Kampung Arjasari. Nah, ieu ayana di Kabupaten Bandung. Ya, nu ieu tiluan dia ayana di Kabupaten Bandung. Nah, di dia aya salah sawios contoh ngeunaan kampung adat ya nu aya di Tasikmalaya. Nyaeta di dia aya Kampung Naga. Nah, mangga ku adik-adik sadayana tiasa diaos heula ngeunaan contohna sapertos nah nu aya dina layar.
Nah, janten eta mangrupakeun contoh teks Kampung Naga nya eta dina ayana kampung adat ya. Nah, di dieu aya salah sawius video atanapi tayangan ya ngeunana salah sahiji salah sama ayat 3 Kampung Naga anu di Jawa Barat. Nah, urang tingali tayanganana. Nah, iya aya salah sawios tayangan ya video Kampung Naga. Nah, ieu mangrupakeun salah sawios kampung adat Sunda nu ayana di Jawa Barat. Urang tingali wae tayanganana. Ieu wangunan-wangunan anu aya di Kampung Naga yang masih tradisional keneh wangunanana nya. Nah, ieu contoh anu kadua ayana Kampung Pulo. Ya, ayeuna di Kabupaten Garut. Ya, mangga urang tingali wae situasi atanapi kondisi anu aya di Kampung Pulo. Nah, sapertos ayana dina tayangan. Nah, anu ieu. Iya, salah sawios wangunan ya di Batam masih aya masih keneh tradisionalnya rumah nage nganggo rumah panggung. Nah, iya anu terakhir salah sawios contoh kampung adat Sunda nu aya di Jawa Barat nyaeta ayana Kampung Kuta. Nah, ieu Kampung Kuta ayana di daerah Ciamis. Nah, mangga urang sakseni atanapi tingali tayanganana kaayaan Kampung Kuta nu ayana di Kabupaten Ciamis. Nah, orang lajang deui kana materi salajengna. Nah, di dieu aya wangunan suhunan ya, aya sabaraha hiji. Nah, urang bahas ayeuna kahiji aya wangunan ya Julang Ngapak
Nah, julang ngapak teh naon? Nyaeta wangunan, nah, wangun suhunan anu handapna kenca katuhu leuwih meber, berarti leuwih eganya. Nah, dipapandaikeun kana jangjang manuk, nya manuk julang anu keur ngalayang. Nah, eta bentukna wangun atanapi suhunan julang ngapak. Nah, nu salajengna anu kadua aya jogo anjing. Nah, jogo anjing teh anu kumaha? Nah, di dieu nyaeta wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih handap ti bagian hareupna. Nah, dipapandaikeun kana anjing anu keur ngajogo. Ya. Anu salajengna di dieu aya wangunan ya badak heuai ya. Nah, badak heuai teh maksudna nyaeta wangunan suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih jiga suhunan jogo anjing. Ngan di bagian hareupna make sorondoi deui. Nah, sorondoi nya nepi ka tembongna ti gigir dipapandaikeun kana badak anu keur heuai. Nah, nu kaopat di dieu aya parahu kumureb. Nah, nyaeta wangun suhunan panjang anu tungtungna make jure. Nah, nepi ka tembongna jiga parahu anu nangkub ya atanapi kumureb. Nah, nu salajengna di dieu aya suhunan jolopong. Nah, wangunan nyaeta wangun suhunan anu tungtungna teu make jure. Nah, sok disebutna suhunan panjang. Nah, ieu nu terakhir nyaeta aya suhunan limasan. Nah, nyaeta wangun suhunan pasagi anu make jure. Nah, katembongna saperti limas bentukna nya nyungcung gitu. Nah, janten eta nami-nami wangun suhunan ya tradisional. Nah, nu salajengna jadi aya ngaran wangunan ya, wangunan jeung fungsina. Nah, mangga ku ade-ade tiasa diaos wae ya aya 10 ya ngaran wangunan jeung fungsina. Nah, mangga diaos wae. Nah, ieu ngaran pakandangan ya. Ngaran pakandangan ya mangga ku ade-ade diaos wae ya ieu aya 5. Nah, panginten sakitu materi anu parantos ku Bapa didugikeun. Ya, kumaha ade-ade tos paham kana materina? Ya, mudah-mudahan ade-ade sadayana tiasa paham ya kana materi anu sakumaha ku Bapa didugikeun. Nah, bilihna teu acan paham mangga tiasa teh ka guru bahasa Sundana ya sewang-sewangan. Nah, sateuacana di dieu Bapa bade masihan latihan soal. Mangga tiasa diaos wae ku ade-ade sadayana. Di dieu aya 10 pilihan ganda. Nah, tiasa ku ade-ade dikerjakeun dina buku latihan ya atanapi buku tugas PR ya. Nah, di dieu aya 10 pilihan ganda. Mangga ku ade-ade tiasa diaos wae. Nah, teras pancen anu kadua. Nah, di dieu Bapa dipasihan 3 ya kanggo pancen kaduana. Mangga tiasa diaos ku ade-ade sadayana pancen anu kaduana sareng dikerjakeun dina buku tugas. Nah, mung sakitu ade-ade sadayana materi ngeunaan kampung adat Sunda anu sakumaha parantos ku Bapa didugikeun. Ya, sakitu anu tiasa ku Bapa didugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.